abdi teh biit nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuat ya tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing irit ampun teuing Kakang Semar ceng berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula teu aya deui pangeran di dunya teh lintang ti salira Kakang Semar punyungeun kaula semahkeun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileutik teh dipepene ku dunya Mas Picis kumarincing inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana sumuhun da putri raja mama terah menak ayeuna ditikah ku bapa anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kasenangan jeung kabagjaan teh bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanyaah bapa maneh anu blok-blokan kama teh luar biasa dawala nyaah na teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tilu jadi salaki sarebu hitna lumatak dewek mung boga pamajikan geus yen teu mangge cara ma nya kitu cing rayagan yang anu kitu pamajikan sawangsuna bapakna kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh ih ma apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir eta oh syukur dumeh bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng hah parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung dala gareng sugana mama hosok dirungsing ngapoe aduh atuh sawajarna ka indung madak kadeungeun mah geuning teu wanieun nikmatna kabina-bina dirungsing ku anak naos teh seuri nya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nyaah ka mah teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah mah teh inung abdi pujaeun abdi punyungeun abdi semahkeun abdi dama-damaeun abdi tong disebat anak sampuran mah inung abdi asli abdi putra mah asli syukur tah sajabana ti kitu urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuh lemur kapala desa sumuhun taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu
pangaulaan Juragan Arjuna teu aya ayeuna teh sumuhun kitu tah keker mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot ungah adat sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si laing mah kitu mah bebeja ulah cara bebenyit teuing da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumput salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diprihatikeun guru jadi kolot tu geuning itu tuh jang Asta jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sieun dicarikan moal ka dieu calikna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isar kitu nya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes ya ka dieu anak king. Coba kapi hancur bapak. Tong ceurik jang. Heug ditarima. Coba kapi hancur abdi. Aduh, tobat teuing anak king asta jingga anak majang nuhun cu cager. Sae. Ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunaon cepot. Perjanjian kamu. Kau bisa nyerenge kan? Lainnya nyerenge. Betul sedihnya sih masukan milu sedih kain. jebeng Daya Pak. Sok bebeja. Mawi abdi teh Bapak. Mawi Bapak abdi teh pangadugi ka kieu teh. Kepengaruhan ku impian abdi teh teh. Abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh Bapak. Oh, aya problem batin. Nya naon jang? Ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah. Ngimpi naon jang? Ngimpi naon? Ngimpi naon atuh teh? Abdi teh upami teh lepat Madinah ugi Jumaah. Ya. Ai ngimpi teh kitu, abdi teh ke di Patamanan we aya taman anu metak endah. Kembang-kembang warna-warni. Akhirnya taman teh kurunyung teh aya istri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja. Ai kabeh teh jono gitu. Aya abdi teh ngalieu abdi teh kadeprak diuk da isin ninggal rupiahna. Aduh Bapak. Ajrih pasti. Teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu. Efek teh manehna teh Pak, kabeh teh kana tak-tak. Kana baju abdi dibedoa kaluhur abdi teh di piwarang ngantung. Gado didangkeun. Bari jeung abdi teh aduh. Teu sirikna ngompolan maneh. Ku isin-isina. Ha? Deuh teuing nya. Ngeunakeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha Wirginingsih cekeng neng teh di mana apa dia cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh khilaf deui negarana mah abdi teh hiji-hijina putri raja Purti Tunggal kitu kan tuluy kumaha tuluy jang abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu abdi teh. Ora ai tipe aing tipe naon. Tipe akang mah tipe ting. Nah, saya teh heueuh.
poek atawa ti peureuh ya beli di babu ke kuaing dola terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang Sakapeung api, sakapeung engkang. sakapeung api sakapeung kang teh apa nih tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian bapak abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tampang rek ngagantung maneh Model abdi meureunnya. tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku maka jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuk eueuh rangkap aya tobat ting asna jinga seolah-olah abdi teh biit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuatiu kahayang dicungcung langit ya buah kahonta aku abdi jalma sangsara model abdi hayong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun bapak ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kanu jadi sepuh hoyong nyingkah ti lemur dek nuturkeun inung suku nah teh make jeung ngimpi abdi tidak moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dadaan teh kana bumi buluan belut jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul aya anu jadi sedih teh wala ma cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tolak dewek dihapikeun ma nyeri nya teh Ya ada tuh sumpah. oh nya teuing Ngereset abdi teh kasih. aduh tobat ting anak king dawala jadi kaedanan ku impian lancing musap beungeut istighfar jang eta oge ungah hudang syare ceuk teh istighfar agar we teh cager nah ieu teh bapak impian nah ka impikeun disebut ka impikeun da ti beurang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan teu pernah panggih jeung cekolot lamun ngimpi ti jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun jadi abdi teh bade mios ti lembur bapak anu disuhunkeun teh doa nanti bapak sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng bapak di ilmu aya tuturkeun inung suku sia itu sira gugu maka aing ini mawi abdi dongkap teh kitu bade anu restu we nuhun anak-anak kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi ka ayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nahung berat narimakeunana kasambung ku kanyaah mah abdi dugi ka kieu teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan Gusti nu kagungan abdi hapunten tina sangarupi kalapatan tina kabedegongan anak tina eta dola dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo teh euy aing mah kumaha nasibna teh mikiran dewekeun bae dek mi HP mak bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu Disiapkeun gemolan ari sugan teh can. gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu Bener luasna teh ya. keun antep deuleu tuman lain tuman naon sia teh mang menang geus ya sanai mang menang keun turunan tetepangna kitu ge turunan ti saha sia teh
ti bubuyutna da lain anak ucing teh cepot teh Burung bapana gitu teu nalipak maneh aya budak gitu nya kan. cing ngeunteung bapak teh atuh cing sadar nepi ka perbahdinya eta teng maruteng anak merak ku kuncungan uyah tara TS ka Singapura uyah mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar punten ieu mah ieu da ieu mah nyaritakeun turunan dewek semuanya teu sadar bapak dupi bapak pangkat teh naon da dipercaya sote ayeuna jadi kuwusna sapak di kampung ieu Kades ayeuna bapak teh jalmi heureut pakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung cek abdi oge disebut tomat teh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya penciteun jauh ka kasep Thomas sayur coba eta kakolot samohon ngesek-ngesek gitu bongana kolotna bubudakeun kumaha dewek bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak rumasa dewek teh henteu ai bapak nikah ka saha ka indung si lain putri ti mana ti nagara Sekar Mume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya abena-bena teuing tuh tetangga aing ngeprokan nih depan uju atuh tau sok itu pak baheula bapak geuning basa kapelet ku emak aduh mau ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi aya kararas gapruk Siti Ragen saruarina pangimpian pan harita barareu teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang kalabuk kararas nya belahan monok moy kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh aya rahasia kabongkar teh kitu hari can panggih hari tapanjeun mah sarua can penak jeung emak cingjang tulungan Indonesia tegas mapageun tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning sami ka anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranna cenah ka anak teh nya teh eueuh nu nyakinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodona kanu goreng patutnya aku goreng patutna kanu baongnya aku baongna kanu pegeknya aku pegekna tuh bener jang bener nah keketerekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekkeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut kamu kadengeun-dengeun ka anak sorangan mah punten mah abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we kala suluh mah jang sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah naonanya teh kolot teh nepi ka kitu ampun teuing sugan teh nyaanya kanu jadi anak teh abina-bina teh bari jeung anjeun teh budak dibawa geus galedek ku kaula kaula nepi ka lahir batin dunya akhirat ngaku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun gitu Jep kan dan naon ieu teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah kadeudeuh kaulas kasih kanu jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina hate bungkus ka hiji atuh ya geus masket atuh geus masket arek
ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus menguh disepuh teu wajar aya di bapak kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade dedeheus ka Kang jeung Rama ka nagara Sekar Mume dek nyuhunkeun harta bana Mas Picis kumarincing inten jumanten Kangge punana Kangge si asa jingga Kangge si dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai sabaraton laras ieu mah sanes banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teh bisa nulungan indung naon ngaranna ma kumaha nuhun ulah ceuk beja Siti Ragennya ka anak sampuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gembleng tur salamet teh hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra jingga bari jeung eta teh anak sampuran ngandung hartinya ka anakna bogoh ka bapakna eta mun kana ritunya moal dua matak bapak moal nyerahkeun mah sabab naon moal aya deui cara mah teh tibatan miceun memening mah eta make jeung dek bare harta kakayaan Mas Picis kumaha cingin teh jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kanyaah bijilna ma cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya ieu tadi dunya ieu bumi leras dalap ribuan kali lipat gede lagi bari jeung mama sanagara aya keneh di bumi dek ngadu geulis jeung bapak yuk hayang naon si cepot tong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol ku aing hiji saton mah teh dek mawa emas teh ngetik bener teh dunya ke nasihan naon atuh pangna dugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih mangkena ka ituna peurah menang peurah cenah macakar antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana ulah diwowoy gede geus dewasa eukeurkeun si cepot teh gede geus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsak kaituna kumaha antep cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan keun cenah nepi ka perbah mana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal salamet dihina ku pimitahaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik nuhun atuh si cepot bakal laksana tobat teuing hayang kera nempo piminantueun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka piminantu ka minantu nuhun atuh teh hayo mah hayo ini